Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda ya. Nanti kalian simak, ibu akan bercerita tentang si putih jeung si kacamata. Ada yang tahu nggak itu teh hewan apa? Oke, hari ini kita akan cerita ya tentang kisahnya si Aris yang punya peliharaan. Ya, judulnya si putih jeung si kacamata. Aris bogaeun kelenci sajodo pamere timang ruhimat. Dikukutna geus aya 2 bulananana. Waktu anyar datang mah anakna keneh, gedena teh sagede peureup kolot. Nu hiji warnana meuni bodas ngeplak buluna teh. Matakan ku Aris teh diaranan si putih. Nah, nu hiji deui oge bodas ngan di nu panonna teh aya lingkaran hitam, ada lingkaran hitam, makanya dikasih nama kacamata. Mimiti nama kur di paraban kangkung, tapi saenggeus maju ka gede mah parabna teh jadi hambur. Teu cukup ku kangkung sabeungkeut. Paraban kujuku teh atuh ceuk bapana Aris teh. Cenah, muhun Pak, abdi ge bade ngarit, tapi pangmeserkeun heula aritna, ceuk Aris teh. Nah, bisa kitu ceuk bapana teh cenah. Tiasa Pak, apanan cenah abdi sok mantuan Uas Sasmita pami nuju ngarit kanggo parab domba. Si Aris ngejawab, ayeuna mah Aris teh jadi boga tugas anyar nyaeta ngalajukut. Biasana Aris hamulangna ti sakola teh para jauh-jauh sih ngaritna oge ngan ukur-ukur mapai solokan. Kelenci teh meuni morontod sabab hade piarana. Saenggeus galede mah kandang naget teu cukup ukur make peti urut. Bapana Aris teh hek mangieunkeun kandang kelenci teh make awi ditutupan ku seng ngarah teu kahujanan jeung teu kapanasan. Kokotorna teh teu dipiceun tapi dikumpulkeun pikeun gemuk. Gemuk tatangkalan, di gemukna teh ku kokotor kelenci mah tatangkalan teh jadi subur. Tangkal saledri emakna Aris oge jadi mending ngemploh. Tah, padahal di pelakna ukur dina kaleng urut cet. Kelenci teh sakapeung sok dikencarkeun ku kaburuan tapi ditungguan. Tah, mun geus beres atau geus sebeuheun ngencarna ku Aris sok diasupkeun deui kana kandang. Misalkan teu kalalabur terus pantona ditulakan. Jiga nama moal lila deui teh kelenci Aris bakal baranahan. Kacipta bungahna Aris mun kelencina geus aranakan. Nah, itu cerita Aris ya, yang mempunyai peliharaan diberi nama si putih dan si kacamata. Jadi peliharaan Aris itu apa? Ya, kelinci ya. Nah, di cerita tadi pasti ada kosakata yang belum kalian pahami. Bu, apa sih sajodo? Bu, apa sih pangna? Bu, apa sih hambur? Nah, kita akan belajar tentang itu ya. Yang pertama, sajodo. Sajodo itu artinya sepasang. Sepasang laki-laki dan perempuan. Anu kadua, pangna. Pangna teh sabab bu sabab ya. Nu katilu, hambur. Hambur itu teu cukup ku saeutik, jadi harus banyak hambur teh. Nu kaopat, solokan. Solokan teh susukan. Nu kalima, morontod. Morontod teh tereh gede. Nu kagenep, gemuk. Nah, gemuk itu bukan gendut. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau gemuk itu gendut artinya. Nah, kalau misalkan di bahasa Sunda mah gemuk itu artinya pupuk yang dihasilkan oleh kotoran hewan. Nu terakhir baranahan. Baranahan teh anakan. Jadi kelinci itu mempunyai sifat yang melahirkan atau beranak gitu. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Sunda hari ini sudah selesai ya. Sudah mengerti kan sekarang? Nah, nanti kalian isi pertanyaan yang akan Ibu berikan ya, seputaran tentang peliharaan Aris tadi yang judulnya si putih jeung si kacamata. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat dari video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebatku. Semoga sehat selalu. Semangat.